Komplek Citraland, Bandar Lampung karekam ku kamera warga. Intensitas hujan anu luhur anu parantos lumangsung di kota Bandar Lampung panginten anu janten panyabab longsor. Runtuhna dua imah dua lantai anu mewah lumangsung dina Salasa 2 Januari 2021 di Sukamari. Kajadian eta lumangsung sakitar 10 enjing, di mana sajam tabuh 9 enjing jalan payuna 2 imah parantos longsor. Saantos kajadian, Wali Kota Bandar Lampung M. Yusuf Kohar nganjang langsung ke lokasi longsor. M. Yusuf kasieun pengembang perumahan disangka parantos seueur pelanggaran dina ngembangkeun daerah perumahan. Sedangkan pengembang bakal ngaku tanggung jawab perkara ieu sareng bakal ngembangkeun karusakan imah mewah anu ambruk. Teu aya korban jiwa dina kajadian ieu, kusabab 2 imah eta henteu diicingan ku anu bogana tapi warga sanes mutuskeun ngungsi. Sedangkan polisi nutup lokasi sehingga warga atanapi atawa warga sanesna henteu caket kana titik longsor. Pamirsa, sakieu wae anu tiasa ku abdi didugikeun. Abdi Joyo Rahayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.